وحواء وأخرجهما من جنة المأوى إلى هذه دار الدنيا الفناء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب العزيز الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب فطرتي فليتسنى بسنتي ومن سنتي النكاح لقول النبي النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Al-ayah wal hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kersana murattibul awqat pangduung waktu pangbagi wanci panata acara kersana al-mukarramun wal muhtaramun para alimil ulama selaku penyejuk umat mengajantenkeun warasatul anbiya unsur aparatur kepemerintahan tikawit atasan dugikeun ka bawahan wabil khusus keluarga Jembar calon panganten istri oge para ibu para bapak tamu undangan hadirin wal hadirat anu sami-sami ngantos kana cucuran mutiara rahmati Allah rahimakumullah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur ngajadi tuturus laku muru sampuraning rahayu banjaran jatining bagja alhamdulillah panyinglar ria jeung sum'ah nu ngabojot dina qalbu nu ngancik ngadaki di ati sanubari kalayan titis tulis ti ajali kulak cangkem ti pangeran guratan ti lauhil mahfudna takdir teu beunang dipungkir qadar teu beunang disinglar kalayan sababiah dua insan nu ku Allah tos dipastikeun janten jodona urang sadayana tiasa kemperiung pamprok jonghok patepang wajah bersua pandang walimah kalayan mudah-mudahan riungan ieu sing dijantenkeun jam'am marhuma akni riungan nu diliputi ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal luntayan salawat derayan salam cucuran rahmat pamugia salamina dihaturkeun ka pamuka alam sajagat mantenanana nuku Allah ditakdirkeun janten sumber kerujukan nuku Allah ditakdirkeun janten sentral figur nuku Allah ditakdirkeun janten uswatun hasanah suri tauladan bagi umat sepanjang zaman akni man la nabiyya wala rasula ba'dah walahu uswatun hasanah wal mursal wal rasul wal hadi wal syafi' Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelali kasadaya kulawargi terhilap kasadaya para sahabat tabiin miwah tabiat sehingga dugi ka urang sadaya selaku umat pamugia keng sapati mantena dijaga yaumal kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh para wargi sadayana hatur hapunten simkuring sumanggem ngabantun asma'na kersana al mukarram mama didi sakula wargi selaku sepuhna calon panganten pamegat kedah ngadugikeun sababaraha hal sekaligus ngadugikeun sagarupi pamaksadan mantenanana kalayan upami bade didugikeun mah simkuring sakula wargi utamina yang diki khairuman ajam katawis pas dongkap anjeunna tegang tapi ayeuna mah alhamdulillah senyum atuh tah bisa disangka teu bogoh simkuring sakula wargi teh nuju bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah nu taya hinggana lir mopok manggih gorowong nugar cadas manggih emas manah cekas lir ibarat bulan tanggal 14 dupi nu janten margi alhamdulillah simkuring sarombongan tipalihan Lebak Wangi ku pribumi di dieu gasik ditampi enggal ditarima dipapag dihiap-hiap ku basa nu merenah tur genah
estu kaweningan galih pribumi di dieu dina nyambut tamu anu cunduk mapak semah anu datang matak tentrem kana ati matak genah kana manah kalayan pamugia pangbagea nu didadasaran ku kailasan nembe tiasa nyangreud pageuhkeun antawi silaturahmi dua kulawargi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna simkuring sejata mada rahing rumaos nyana rombongan teh nu sakieu seueurna bari wungkul sanes mung wungkul sepuh sareng remaja tapi disarengan ku para marurang kalih anu tinangtos seueur ngarepotkeunana utamina kirang tata kirang titik kirang duduga priyogana sejata wakuf sinareng maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Cunduk kana waktu anu rahayu ninggang kana mangsa anu utama maksad simkuring ngalet ngengkei ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang jauh di jugjug anggang di teang kawit angkat di lebak wangi sumping kasela awi sanes lantung tambuh laku lengkah tanpa seja ananging aya motif nu utami maksad anu utama buktos anu kahiji seja nyanggakeun salam silaturahmi kalayan pamugia silaturahmina ditampi dijantenkeun taraje perak kantar emas gesar ngajul kauntungan ngeprak buah kabagjaan fi dunya wal akhirah kalebetkeun kana janji Rasul barokah rizki dipanjangkeun yuswa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua seja silatul wa'di seja nyanggakeun tina perjanjian anu parantos maklum sateu acana parantos aya kesepakatan antawis dua kulawargi rehing dina dinten ayeuna bade dilaksanakeun akad pernikahan. Alhamdulillah sairing takdir ti Gusti qadar tinu maha kawasa dina danget ayeuna simkuring sarombongan tiasa hadir dina ieu tempat. Anu katilu ba seja silatul jasadi seja nyanggakeun seja masrahkeun pun anak anu wastana jang diki khairuman ajam tiluhur sausap rambut dihadap saibas dampal digigir sagiling cinggir dihareup sabuleun peureub di tengah saaya-aya getih nasa tetes napas nasa denyut rambut nasa lembar mangga nyanggakeun ieu jang diki kabodohanana kakiranganana kaireug talingeunana mangga nyanggakeun manawi bahan katampi deui jang diki teh alhamdulillah katinggalan makasep ku sepuhna alhamdulillah ieu teh tiwit alit dugi kayeuna bade ditikahkeun ge dititipkeun di pondok pesantren ananging peryogi kauninga ku bapa sadaya insyaallah yakin ieu adik kita masih kena perjaka bilih teu percaya mangga tiasa dicek anjeunana teu acan katos rumah tanggi kumargi sakitu di mana engke ngabangun bahteri rumah tanggana kirang pangalamanana seueur kalepatanana nyuhunkeun diarahkeun sareng bimbinganana ti pihak pribumi di dieu. Anu kaopat seja silatul mali namung hapunten dina silatul mali ieu simkuring teh nyandak dengan rombongan we ngaleut ngengkeuy ngabandaleut teu jangjang jingjing margi teh jangjang nu tiasa kajingjing teu kapal keupel margi teh kapal nu tiasa ka keupel teu pasar peser margi teh pasar nu tiasa ka peser lengoh bahkan saur jang diki teh mah teh Yanti wayahna ate teu kacikijing teu karawa ngalajengkol we ti astana wayahna ate teu jangjang jingjing teu barang bawangan ieu nyandak nu ngarengkole dina jero calana ya diki teh dicandak teu bilih ka kantun kudu balik deui bahaya eta senjata prima nu dicandak teh anu hasiatna tos kakoncara kajana tria saciduh metu saucap nyata ciduhna sok mata kembung ludahna sok mata bengkak sajengkal tina bujal sa siku tina tuur nu sok disebat orai kasur bu dupi sumping ka ieu patempatan teh ngaja eta orai teh milarian kangge pitempateunana rehing saurna iliwir bawaning angin kolepat boning kilat di dia aya kangge pitempateunana di teh Yanti saurna teh Yanti teh gaduh sawah sakota nu aya di kampung nu rada nyumput katelahna dusun Nyelempet desa Babakan Hangseur kecamatan Cibaok Kabupaten Pakacangan Provinsi Jawa Enak manawi bade dipastikeun kalayan betah cicing didinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari disebat teu nyandak teuing mah bisa disebat bohong aya ari sakedik mah cacandakan
estu jimat tinu janten ibu sinareng rama oge kulawargi namung eta manambih-nambih ka isin manawi bahan katampi sejaniat sodakoh tinu janten ibu sinareng ramana kalayan jimat pamancing mugia jang diki engke dina ngabangun bahteri rumah tanggana dibarokahkeun rizki ku Allah subhanahu wa ta'ala. No terakhir silatu doa seja nyambung ke doa mudah-mudahan ieu jang diki dina pas ngalaksanakeun akad pertikahanana aya dina kalancaran atuh sabadana mudah-mudahan sing panjang punjung panjang yuswana panjang punjung panjang jodohna barokah rizkina ditebihkeun tina balaina amin ya Allah ya robbal upami bade enggal di paparinan keturunan mugia di paparinan keturunan anu solihin solihat amin ya Allah ya robbal tos we sakitunya diki tadi ge ngaharewo cenah tong lila teuing da ieu barang hayang kapake memeh duhur saur jang diki macena mobil Kiat mobil PW tos teu kiat hoyong sare gitu tos teu kiat hoyong sare cenah jang diki insyaallah ayeuna teh dinten naon Bu aduh geus poho kana poe ya dinten Minggu enjing Senin Salasa Rebo Kemis ngahenen karasa pedo insyaallah isukna kulimis Jumat Sabtu Minggu ngan omat engke entosna diki elap kutisu bisi urat aret cerdas cermat insyaallah ngecer bodas bari naon nikmat terakhir pisan mudah-mudahan Neng Yanti engke wengi kacai jadi salewi kadarat jadi salogak bisi Neng Yanti engke wengi nyeri kahade ulah ngagoak terakhir pisan aya request di grup hadroh hariring sakedik tolok tok ole-olean Neng Yanti moloho ku adiki di toelan tolok tok ole-olean ku adiki dicolok Neng Yanti oe-oean jojoli pak jojoli ong nu Neng Yanti dempak nu adiki noong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kadang wargi